ayah dongeng tani Sunda anu digarap madamas wah mana tak percaya abi mah nya sembuhan nami dongeng Sunda anu digarap madamas nya ayeuna di urang Sunda channel program anyar yuk wah program anyar mana piro tak percaya abi mah terus pisan makakana mah dangukeun urang Sunda channel mangga mulijeng dangukeun saur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertepatkan di sarangan ceramah damas. Alhamdulillah mana di usahanya. Mohon orang adanya jadinya mohon orang adanya eta pada nadak carios Prabu Siliwangi karangan kupa acanya eta tanya tas jarang gitunya tas jarang didanyakan di radio gitu daya nama zaman YouTube gitunya terus saya dina terus karena lebih karena YouTube gitunya ada nafi dino radio terus jarang gitunya ada teh selama tenita kanu zamana gitu dayana pada orang adongnya jajakeun urang sunatan sumangga tacana adanya mangga wae klik subscribe sareng like na gitunya atur nuhun atuh ulah nyongkolin kana waktu semangga uli jeung ngadongukeun kataturkeun di pakuan Pajajaran anu jamananangan Ratu Jululu Prabu Anggararan dina hiji mangsa anjeunna nyaur ka patih anu pernahna masih rajikan kajenengan jarawamanak sarta kajenengan jenaman sudah Sanggujaya saenggeus duanana kadenges dipayeuneun Sang Prabu Anggararan Andika Rai kuda saja kakak geus marang ieu warti yen aya hiji putri nu kalintang gelisna cenah saweuna bupati lancang kamuram kulantaran Ituna jeung Raja kudu miang kumaha akalna sakan eta putri dipamilik ku kakang masrakeun ka jeung Raji Kuda Sanggujaya nyembah bari mata kapalai gentaskeun pisan abdi Gusti Amit Mandur lajeng miang teu kataturkeun di jalanna sababaraha dongkap ka nagara Kalancang Kamuram kabeneran tengah putih kuda Sanggujaya terus bae ngajukjuk ka pangkulaman putri saurang ke harita teu aya anu tangki kusababna kitu kalawan cara samemeana kuda Sanggujaya terus bae mandong putri dibawa ke pakuan Pajajaran disanggahkeun ku Prabu Anggararan Prabu Anggararan winyah daya padadana kuda Sanggujaya dipaparikeun ganjaran sareng kalojua pikeun hormat kana tasana eta putri TV garwana Sang Prabu lawas jilawas Sang putri babar putri pamaget kasep taya bangsana kuramana dipapari kencenengan munding wangi
dina mangsa telila jasahna Carbana Fatih Jarmana gede babar anu namadat didanangan kukian cantang ari saurang deui anu istrina dipaparin kakasih lenjang vakuan kecapkeun Sang Prabu Sinewaka anu marekna diantara ayat 3 mantri nyaeta Cindang Pananjung Jelas Nyawang jeung Panumang Jaya Prabu Antarara ngandika Rai ayeuna ulah cicinya kudu cicinya pada kancing bisi aya bantang pakowu sabab bari sufadi pajajaran bakal ngadorak ku musuh kita jeung sing guru lian teh eta lantaran mun diwangi tatana samawa masrahkeun pamarentah keuyeuk ka Prabon Kanjeng Rajina saheula andi mun diwani geus nepi kana mangsana ku raji kudu ngadugdug lungkuh jadi ratu pikeun gagati kakah tati Jarmana nawas pun waradung wacubah ku naun-naun anu jadi pangursa Gusti dientoskeun pisan Mumbai amit mundur nawur nanggakeun sewu dibebendu ku margi kirang kahartos kaulamun perawaan garara dari ari saterang nama si Haji Fatih kakak teh geus nampa wangsiti dewata tayen kakak teh desmantana kudu mundur tina ieu kalungkuh na kudu nyingkur diri niiskeun pikir nyileng-nyileng ngaji diri nyirari Fatih tising Fatih sanggeus sesauran kitu Sang Prabu terus ninggalkeun nu pada merak kecapkeun Fatih Jarmana jadina wawacil ratu lawat-lawat jembul manahna nu deci kalawan deneng ngagunakeun tipu daya mudiwangi dijual ku Prabu juru labuan disindang kasih saenggeusna kitu mudiwangi teh ku Prabu juru labuan yang dicandak kasindang kasih Prabu juru labuan teh mah kagungan putra duanan istri Nufang Barosna jenengan abad kaci Hari Rajina kakasina Ratna Herang duanana tengku garulis abad kaci barang ngadangu yan ramana sumping kalawan nyandang hiji budak kabulian eta bae ngadeuheus ti payuneun ramana ku ramana disaurkeun yan eta budak teh tekening ngagaluh ku pemojong jati ti Ratu Pajajaran sabada ngadangu keterangan kitu teu talante deui abad kasih gawatnya anak sangu kateu terencangna lanjang dipaparinkeun ka eta budak teh Prabu sang putri diperodi ku ramana sangkan eta budak teh nanging dipiara ku anjeunna Prabu juru labuan ngandika abad kasih manase maksud mama muli eta udah teh sabab diperlukeun getih pikeun mulas parahu anyar sangkan perahu teh hade rupana sarda awetna dipakena lamun diinum getih manusia mah abad kanti sanduk karamana eta budak teh ulah duji capateun ku ramana mariksa deui naon lantarana pangkan pangenak abad kasih kacida magak kana kersa nu jadi ramana saur abad kasih
aduh ajeng ramana pun di keweningnya eta budak teh tanah budak sag sagawaya nani eta sanes diiwal di putra tundalana Prabu Anggararang Ratu Pajajaran abad kacang wangi sabda Prabu Duru Labuan mana sih saga film boga kaya jinan gitu muncul abad kasih Wandeng Rama dua eta putra gaduh keyakinan kukitu teh sanesna kude lantaran wartosna celenting bawani ka angin atanawi anu tinu saliwat nani wisik dewata nacitona abdi Gusti sade panuhun supados eta budak dipaparinkeun Prabu Juru Labuan adi cade lamun kitu wae atuh teu nyangka masa conggo rambut tuh dirayan ke kakak Prabu andaran ngantunkeun putra sarta memang wajib nyaeta kudu dinyara teh diwangit wani dirorong Prabu Juran taya desahna jeung wafat ngabituin ciasina di dabana mah desahan kena kakak pikiran waktu nasaehnya nanti insyaallah kita nanti barang terus jalan cekap bela tadi tadi atau nuhun perhatasanana bila sudah beda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.